Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur anu di lemur, baraya-baraya anu di kota. Ayeuna tiasa patepang dangu deui sareng Mang Ridwan dina acara Dongeng Sunda. Dongeng Sunda ieu hasil karangan Kang Rudiansah nya anu pandubungkanana anjeunna di Leles Garut. Kalayan nyanak jejer carios nyaeta Si Bogel. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang kawitan bae. Sok gar. Kocap anu kacarita ngeunaan hiji ngaran budak anu lahirna karak 7 tahunan harita teh. Sarta ngaranna eta budak teh sebut bae ngaranna Si Bogel. Harita teh Si Bogel geus rek aya kana 2 tauna manehna dilatih ilmu silat ku nu jadi guruna anu nalah Ki Guntur Geni. Anu nyangking mangrupa-rupa ilmu kaasup ilmu gelap ngampar jeung ilmu sejen anu kawilang hebat. Seperti halna waktu harita Si Bogel anu dina pangawakanana memang buntet jeung sirahna botak bolenang herang. Pakulitan warna hideung santen, make baju tina kulit meong sarua jeung guruna papakeana teh. Temong badana keur jojorelatan di sisi walungan dina luhur batu mencos tur laleur. Lantaran geus lukutan nandakeun eta batu mencos teh minang pisan kabaseuhan ku cai caah ti walungan. Jeung badana teh harampang naker tara pernah labuh atawa tiko sewat tina eta batu. Najan sukuna nincak batu laleur oge puguh memang geus biasa kalatih manehna mah. Capek kieu euy. Latihan teh uing mah yang ngaso heula ieu Ki, capek. Cek Si Bogel ngajorowok kanu jadi guruna bari badana tuluy loncat ka sisi walungan. Anu caina keur mejeuna ngagulida gede. Sedengkeun Ki Guntur Geni manehna henteu ieu amak. Waktu muridna hayang eureun heula latihana teh manehna ngadon ngehkeui seuri bari terus cumarita. Bogel ka dieu euy. Jeung dewek ieu. Ki Guntur Geni gancang nitah diuk ka Si Bogel. Si Bogel teu angke sle manehna loncat terus diuk dina luhur batu namprak gigireun guruna. Pok nyarita. Bagus ya Ki mah euy. Kawing teh menta eureun heula latihan teh. Teu boleh bae we ya Ki mah. Si Bogel seuri. Ki Guntur Geni gancang nembalan. Nyaho aduh. Dewek kai lain teh kudu bagor. Euy. Ai sabab lamun dewek kasar jeung galak kai lain mah dina mere ilmu tanglu si lain mah betah euy. Terus kabur bae teuing ninggalkeun dewek ngarti teu sia euy. Ceuk Ki Guntur Geni bari ngusapan sirah Si Bogel. Pinuh ku rasa kanyaah antara guru kanu jadi murid. Si Aki mah bageur kawing teh. Matak non pisan Ki. Geus nyaa kawing. Tembak Si Bogel bari cacamuilan ngopi wibolet menang meuleum. Ki Guntur Geni kadenge nyarita deui. Ayeuna dewek rek cumarita ka maneh euy. Bogel euy. Ngeunaan riwayat hirup ilaing dina 2 tahun ka hareup euy. 2 tahun ka tukang meureunna Ki. Lain 2 tahun ka hareup. Ka hareup mah waktu anu can kasorang atuh Ki. Pok Si Bogel manehna nempas
Sedengkeun Ki Guntur Geni kadenge deui nyarita di barung jeung ceuring. Nya euy. Ampura dewek. Salah nyebut bogel euy. Ieu laing budak keneh tapi geus calakan euy. Nya Ki terus maksud Aki ayeuna rek nyarita naon ka Wing teh Ki? Wing jadi penasaran yo yang nyaho. Jadi kieu euy bogel maksud dewek teh euy ilaing ingat henteu nalika mimiti ilaing dibawa ku dewek ka dieu euy ka ieu tempat euy dewek sabarang boga rusiah ngeunaan riwayat hirup ilaing anu ilaing sorangan can apa euy kana jujutan lalakon kahirupan si laing samemeh dibawa ku dewek ka ieu tempat. Ceuk Ki Guntur Geni mimiti daria dina cumaritana teh. Si bogel tebong kerung halisna meh tepung jeung memang can ngartieun kana maksud caritaan anu jadi guruna harita teh. Matak manehna gancang tumanya deui bari neuteup. Maksud Aki teh kumaha ieu teh? Ngeunaan riwayat kehidupan Wing kumaha Ki? Wing macan ngarti aslina pokona mah Ki jeung teu apal. Wing ti mana asalna jeung kumaha mimitilna ieu teh Ki? Ieu euy, jujutan kehidupan si laing sabenerna teh bogel euy. Harita Ki Guntur Geni tuluy manehna ngakuar panjang lebar mangsa ngabeberkeun lalakon kahirupan si bogel anu tembong dari anak kerdalika ngabandungan kana setiap guaran caritaan anu jadi guruna. Teu lila Ki Guntur Geni mungkas guaran caritaan anak. Itu bogel euy. Lalakon hirup ilaing teh euy. Anu baheula ilaing meh wae sarua jadi korban katalangasan si Kobet jaduk karaman nangir bodas. Anu sacara deleka geus ngabinasa ka kolot-kolot si laing. Oge di tempat kejadian malah si laing sorangan pamohalan inget deui kana rupa inung bapa ilaing euy. Sabab umur ilaing memang karak nincak 5 tahunan harita teh. Bakal inget-inget poho euy. Ceuk Ki Guntur Geni. Si bogel atra harita mah paromanana rada robah ngembang wera sabab sahanteuna ari nafsu mah geus aya marengan kana hawa dendam. Bener pisan Ki euy. Hate Wing rada nyeret oge yeuh ngadenge guaran ti Aki bieu. Sarta teh salah. Wing memang can pati inget harita mah karena rupa inung bapa tapi kenelah Ki tena naon keta teu nyaho rupa inung bapa oge anu penting mah Wing kudu nyaho kana rupa beungeut si Gopeta si kurang ajar rek di alapatina tak Wing mah Ki awas da rek di cangkalak pokona mah pikeun melespati kanu jadi kolot Wing Ki. Ceuk si bogel deui harita bari ngepelkeun pereupna lantaran gemes. Kalem euy bogel euy si laing ayeuna mah can waktuna pikeun nyaho kana rupa eta jalma euy. Males pati sabab ku ayeuna mah elmu si laing teh can manjing sampurna euy. Ieu laing can sampurna nyangking ilmu ti diri dewek. Tempas Ki Guntur Geni bari neuteup antep kanu jadi murid. Si bogel katingali gogodeg. Aki mah moal atuh Ki Wing mah ujug-ujug lonta kitu bae ngincer eta jalma anu patula patalina jeung urusan pribadi dina geus apalna oge kana ciri-cirina eta jalma Wing pasti kudu aya izin heula tina jadi guru pikeun ngalakukeun tindakan sarta bakal leuwih sumanget dina ngalap ilmu ti Aki tak kitu Ki. Hari kitu mah pikiran ilaing teh bogel euy jawek satuju pisan euy kana jalan pemikiran ilaing. Memang ilaing kudu sumanget dina ngalap ilmu ti dewek euy. Teu meunang lelena dulu euy. Ari hayang bisa males kanyerima euy. Mana pisan Ki. Aki mah loba euy na di Bandungan teh kuing ngomong teh Ki.
pokoknya mangke dina waktuna uing kudu bisa melaskan nyeri kanu jadi kolot sangkan lunas ya kan nyeri hati uing teh ki gara-gara si Gobet uing jadi teu nyaho kana rupa inung jeung bapa. Oh raki mah geus biasa tuh euy heureuh kumaha euy keun atuh sing sabar euy bogel sabatay oge kahareup pemaksudan ilaing bakal laksana tina kanan euy asal si laing ulah baloy sumangat dina ngalap ilmu tak kitu euy. Siap kilah siapa ya nama uing bakal leuwih sumangat dina ngalatih diri ngalap ilmu panamun ti aki. Syukur pogel euy ari si laing bener sumangat mau guru ilmu ka dewek euy dewek reus euy. Tak kitu ayeuna mah ku dewek urang bejaan ciri-ciri jama anu ngaran si Gobet nya euy. Jaduk karaman langir bodas muanehna euy boga ciri panonna teh bodas kabeh euy ari beungeutna codet tapaku bedog euy jeung rewok di beungeutna teh kana laku godeg jeung jangot sarta kumis make kampret hideung calana pangsi hideung sirahna diiket ku kain warna beureum tak kitu euy bogel euy tur boga pakarang mangrupakeun keris euy kitu tah bogel euy ciri-cirina eta jalma teh euy. Nyakinya nuhun pisan ki geus mere nyaho ka uing yang ngeunaan ciri-ciri eta jalma teh si kurang ngajar teh si Gobet tah uing sugamai kieu mah ki ta ayeuna mah uing rek latihan deui jurus nyakinya. Hiat curela celeng si bogel sanggeus nyarita kitu teh manehna langsung wae luncat ka tempat urut latihan tadi tuluy hut head sorangan latihan deui jurus sarta latihan deui ngagunakeun tenaga jero jeung luarna oge ngalatih dirina dina ilmu pangenteng badan sangkan leuwih asak kacangking ku dirina. Meh beurang peuting taya waktu anu kaliwat marengan ngegedurna rasa sumanget dina dirina hayang jadi jalma jago tur bisa males ka nyeri. Tunda ayeuna keayaan si bogel kiwari urang kocapkeun heula di tempat sejen khususna di wewengkon Karaman Langir Bodas. Harita teh si Gobet jadug rampok Karaman Langir Bodas kadenge keur cumarita marengan kana sora anu bedas jeung handaruan ngageterkeun jalma anu borangan. Hei peuting engke mangrupa peuting purnama kajayaan ilmu dewek kukituna peuting engke si laing tujuan kudu bisa hasil leuwih mucekil ngarampok harta bana warga urang sadang herang khususna sarta leuwih ti kitu si laing kabeh diantarana kudu bisa nyulik orok anu umurna can mentas di umur 40 poe sabab eta syarat khusus keur dewek pikeun tumbal kasaten ilmu dewek. Kumaha sanggup? Si laing ngalaksanakeun ipancen ti dewek. Engke peuting. Ceuk si Gobet anu tetela panonna bodas kabeh. Murid-muridna anu tujuhan kadenge saurang di antarana aya anu nembalan. Tenang Ki Guru lah. Ngaparentah ti Ki Guru pasti bakal dilaksanakan kuing sakabeh aslina pokokna mah. Sabab kuring sakabeh geus ikrar janji ti bareto keneh pan. Pikeun ngabuktikeun diri sapinuhna ka Ki Guru. Naon bae parentah ti Ki Guru bari dicumponan ku kuring sakabeh. Oh siapa seri merengahi gitu. Teu pantes ya dulu. Kan baik Ki Guru da geus kieu atuh uing mah bakatna ieu mah geus biasana kieu. Waktu ngadenge carita anti muridna seperti kitu si Gobet kadenge manehna ngagalagak seuri. Surana mungguh ngagelendrung ngandung awehan minuhan rohangan guha mayit tempat matuhna goromolan Langir Bodas salila ieu. Teu lila pok si Gobet kadenge deui cumarita.
Syukur ari si lain kabeh masih setia maka dewek sugema ngadengin oke. Tayo buruh keur si lain kabeh buru gawe kamari anu geus beres ku si lain dipigawe ku dewek ayeuna dibayar sakalian buruh jeung gawe engke peuting ku dewek diheulakeun bayaran ayeuna yeuh. Nuhun pisan Ki Guru. Nuhun ditarima yeuh bayarna ku kuring sakabehnya. Heeh pek kayaknya sakayang maraneh dewek percaya ke si lain sakabeh si lain kabeh bakal hasil nyumponan kana kayang dewek. Kitu kayaan di Karaman Langir Bodas harita anu salawasna bakal terus jadi ancaman jalma loba anu jadi korban tetuah teu dosa teu kolot teu budak dalah orok karak borojol oge ka alam dunya tuluy jadi sasaran unggal malam purnama pikeun dijadikeun tumbal. Geus puguh ari harta banda mah eta memang anu leuwih penting. Sedengkeun kaayaan di luar nalika wanci peuting sumanding kaayaan teh jadi caang ku bulan purnama harita teh. Jeung aneh hawa anu karasa ku warga urang sadang herang peuting harita teh bet asa simpe jeung keung. Tara biasana hawar-hawar ti kajauhan der kadenge sora-sora anjing anu babaung namahan rasa ka keung sakabeh warga anu ti sore mula geus ngarumpi diri di imahna sewang-sewangan. Tapi teu kitu pikeun genep cirim jalma anu harita karak ngambah ka pilempuran. Manehna henteu ieu ngarasa keung atawa ringrang, tetep we tenang nalika ngadenge aya anu babaung di kajauhan teh. Pedah geus bariasa atuh meureunan maranehanna mah caricing dipileubeungan dina kaayaan kitu. Curingkang, cileng genep cirim harita tembong cungceleng sarta lalempangan pating juringkang dinu poe kituna teh bari marake taregos hideung tur anu mana horeng eta genep cirim jalma teh nyaeta komplotan Karaman Langir Bodas anu geus rek ngalaksanakeun tugas pikeun ngaranjah ka imah warga sadang herang khususna. Teu lila eta genep urang jirim jalma teh kadenge cumarita salah saurang. Ingetkeun nya euy. Peuting ieu anu rek dijarah ku urang teh nyaeta aya 2 imah. Sarta luyu jeung rencana urang sakabeh. Ayeuna urang bagi panjen euy. Tiluan-tiluannya pikeun terus ngarampok ka 2 imah. Sarta kudu ngarti ye. Naon bae anu kudu dilakukeun ku si laing. Dilakukeun ku si laing sakabeh ngarti? Berarti atuh Kang Ulay, kuring tiluan bakal asup ka imah itu tuh. Pikeun nyulik orok beureum anu can kungsi 40 poe 40 peuting dijerukeunana. Akang tiluan asup ka imah eta nya pikeun ngarampok harta pangeusi eta imah walon baturna harita. Heueuh tah kitu bener euy. Jeung kabeh geuwat geura paresat berongna atuh sabab bisi aya maung. Ya Kang mah seuri wae. Udah gestek atuh euy. Bisi aya mau ngamuk gajah mata ngahalangan tindakan urang euy. Sok buru geura tanda-tanda. Bisi aya jalma anu ngahalangan tindakan urang pokona mah. Pokona mah naon Kang? Pokona mah gancang lah singkirkeun tuman. Tema si Olay anu memang harita jadi pingpinan eta rombongan. Mangsa ngalaksanakeun pancen ti si Gobet jadu Karaman Langir Bodas. Siap Kang, hayulah ayeuna mah. Urang pada-pada ngalaksanakeun pancen. Geus kitu mah atuh celeng-celeng. Depana harita patingkara jeleng
tiluan-tiluan ngabagi diri jeung tempat. Muruka imah-imah warga anu memang rek diranjah ku eta genep urang jalma dina peuting harita. Celeng-celeng si Olay katut dua urang baturna anu kiwari urang caritakeun leuwih ti heula maranehanana geus anyog ka pakarangan imah warga. Laju si Olay nyokel panto imah ku bedogna nepi ka rujat. Ayo urang ngarasup. Ajak si Olay kadua urang baturna. Katayap tiluanana terus ngetayap ka tengah imah bari ngalugas bedogna sewang-sewangan. Tur kawilang waspada oge si Olay jeung dua urang baturna teh henteu sagawayah dina ngalakukeun tindakanana. Jeung memang bener dina kaayaan keur kitu, ujug-ujug aya jalma kaluar ti jero kamar beri nyekel perah bedog panjang. Tangtungan hiji lalaki. Wah, teu jauh tina pirasat. Oreng bakal kadatangan jalma karong nyasar ka ieu tempat. Jeung saha ngaran Antika tiluan teh, ha? Wani asup ka jero imah batur tanpa permisi. Dasar edan. Ceuk eta lalaki anu sikepna pinuh ku kawani. Nempok kitu si Olay jeung dua baturna jadi tuluy silih reret sarta surti ieu jalma memang anu boga imah. Jeung memang boga bekal ilmu bela diri lantaran tetela sikepna estu gede kawani. Si Olay nyeh manehna seuri bari neuteup seukeut ka eta lalaki anu memang anu boga eta imah. Laju cumarita. Napangkeun ya. Ieu dewek anu katelah si Olay. Kepercayaan si Kobet jarug rampok garaman langir bodas. Si Laing pasti bakal kaget deuleu nalika ngandenge tangaran disebut-sebut ku dewek bieu. Ari si Laing saha deui ngaran, ha? Jeung nilik dina badan mah ieu Laing teh memang lain jalma biasa ya teh, ha? Tapi si Laing oge jawara, bener teu? Cek si Olay bari malik tumanya ka eta anu boga imah. Si lalaki anu boga imah keuat harita ngajawab. Ngaran kuring Jatnika. Jalma nu can lila cicing di lemur. Ari kitu arek naon? Arek maling laing teh. Jeung kuring saeutik oge teu aya ngarasa saber atawa sieun ku eta ngaran. Ari sabab sakedeung deui komplotan langit bodas bakal runtuh alatan polahna sorangan. Jawab si lalaki anu ngakukeun ngaranna Jatnika. Sarta caritaanana lumayan peureus oge kadengena ku si Olay jeung balad-baladna harita. Pintar oge nya maneh ngomong teh. Jatnika euy. Wani ngahina basa gitu ka komplotan pamimpin dewek. Anjing teh deui. Jeung ngaran teh bet jiga ngaran penyanyi wae Laing mah bet Jatnika. Atuh sakalian wae ngaran teh Roma Irama gitu. Kagok wae aral dewek mah ngadon ngobrol jeung sia teh bangsat. Dasar cempleng teu kapalang sidik anu bangsat mah sia Olay. Bet ngadon nu tingkah anu boga imah deui kulang ajar. Laing dalah anu kulang ajar mah bat wani nyebut celeupeng gitu ka dewek euy. Hei, batur-batur. Jigana mah urang teh guru yang hareupan heula ieu bebenguk jada sa kulang ajar teh ieu. Samemeh ngalaksanakeun naon anu dipimaksud. Tapi na dewek oge arek narajang ka si Jatnika teh sorangan heula nya. Si Laing duaan lamun perlu gawat ngagaradah ieu pangeusi mah. Bisi aya harta bana anu berharga. Alah. Aing hayang seuri heula ieu. Jeung gede manfaatna di ieu imah gancang pokona mah kredit kabeh ku Laing luan ngarti. Ngerti Kang.
Kitu cek si Olay, gancang manehna bari marentah kadua urang baturna pikeun langsung ngagarada pangeusi eta imah. Atuh dua baturna teu kaleket gancang ngalaksanakeun pancen ti si Olay, sedengkeun Jatnika beungeutna tembong nyeak beureum lantaran nafsu. Pok ngomong, "Naon? Si arek ngaranyahi mah aing? Moal bisa deuleu, rasakeun yeuh." "Heup, hiya," Jatnika teu miceun deui waktu. Jeung loba deui ngomong, manehna langsung maju narajang ka si Olay, jalma anu geus mawa baladna wani ngaranjah ka imahna. Atuh si Olay ge harita teu cicingeun ngan hanya waktosna ka Bujang Seep. Heuleuh. Mitra kaum dangu, waktosna ka Bujang Seepnya urang lajengkeun deui dina seri anu kaduana dinten enjing anu judulna Si Bogel karangan Kang Rudi Iansa. Sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag.